Teu usum nyaho tari-tari ciga kitu. Wah, calon pamajikan dewek ya. Nyantos atuh emak, matong sarwana. Neng Dewi, bade ka mana? Nya seperti bahenol we, duh. Heeh, 24 jam tertangani. Tanu sajamna kabamlasan, Bos. Heh, Dewi, jaga omongan teh melu bisa ke tipe so dapur. Kumaha lamun pos ya anu mindahkeun maneh teh. Legong. Kek. Rek ka marana tuh. Kudu puguh ieu teh. Kumadinya we, bade tiktokan, bade goyang naon oge. Sampurasun, Kang. Sampes. Duh, punten ngaganggu ya, Kang. Oh, henteu. Aya naon? Teh naon, Kang? Nyalira wae, Kang. Geus puguh nyaho sorangan si laing tong loba tetanya atuh. Ih, si Akang mah amak-amakan wae. Sabar atuh, Kang, sabar. Dar nanyakeun deui atuh. Oh, siap, Bos. Ganeng. Tong seuri. Dewek ngomong disebut bos karena bos mah singkatan. Naon tah singkatanna, Bos? Bos teh singkatanna berandalan orang stres. Ganeng. Assalamualaikum, Marni. Waalaikumsalam. Sari. Aya naon, Sar? Kumaha belajar nari teh? Janten moal. Eta sugan, Sari siap teu pami siap ayu ulang ka Bumina. Nya siap atuh, makanan nyamper ka dieu oge. Nya ayo atuh deh kitu mah. Kela nyala ka jaket. Neng Dewi, bade ka mana? Nya seperti bahenol we, duh. Baheno, puguh we da entok mah uju baheno. Ah, si Neng mah bisa wae. Ari Akang nuju naon sesoranganan kitu di dieu? Keur dugem, nya keur jaga atuh kitu pakaian geus rapih kieu. Bagus. Aduh. Gehel. Untung eta asup kana liang irung kuring. Naon sih si laing teh nutur-nutur wae dewek? Baik atuh, Bos. Dewek mah daek lah jadi anak buah Bos gitu. Anak buah kumaha maksudna itu si laing teh? Ngagawe jeung Bos lah kumaha we sangkan kuring aya kegiatan lah. Teu dibayar daek. Bae lah, Bos. Oke lah lamun kitu mah. Yes. Tapi kala-kala aya syaratna. Naon tah, Bos, syaratna? Aku dewek ketika hareup. Apon? Ayolah, Bos, bae. Gitu atuh. Siap. Aduh.
ulun wae akod gua. Kumaha dewek we atuh. Si lain tong ngilu ngatur euy. Tuh, uruskeun mah keamanan atuh. Pak Ete kerja gagut. Pokoknya mah aman, tentram 24 jam tertangani. Hahaha. Heeh, 24 jam tertangani. Tanu sajamna kabamlasan, Bos. Kebangbasan naon sia teh? Heuh, kamalingan, Bos. Kan bieu Hansip ngomong, 24 jam tertangani. Tah justru na sajamna, Bos. Anu bahaya mah. Sia masuk ke mana karep wae ngomong teh. Di mana waktu aya 25 jam? Di mana-mana oge 24 jam bonool. Geus. Jangan berteman. Bertengkar di mana-mana oge. Ieu dihancip sarona bonool pisan. Dikah. Ayo. Malah naon sih latihan tari jadi duit game moal. Heh, Dewi, jaga omongan teh melu bisa ketip peso dapur. Kumaha urang we, bibir-bibir urang, letah-letah urang. Naon maksud di dinya make ngatur-ngatur urang? Geus ih, teu ribet wae era ku batur. Lain kitu, Sak. Ieu jelema kudu bere pelajaran. Kuduna bangga. Boga tatangga anu masih kene ngamumule budaya sorangan. Hah, bangga. Geus teu usum nyaho tari-tari ciga kitu. TikTokan atuh baru keren. Kumadinya we, bade TikTokan, bade goyang naon oge, mangga teh teuing. Heueuh, teu juga pisan omongan teh. Kumaha urang we rek kitu rek kieu oge, bibir-bibir urang, letah-letah urang. Geus ah moal lila-lila di dieu bisi kabawakeun kampungan. Kang, kunaon ari akang? Wah, si Bos sigana jatuh cinta deui ieu mah. Bos, wah si keber. Ngarobaskeun maneh. Nah, ding. Nu kieu nu disebut awewe murni teh. Tuh, kan bener Bos kerja jatuh cinta. Hai dah. Lebah mana warungna ya tanya. Kayak besi pohon ieu. Duit teu kabawa. Wah, alhamdulillah ya. Ba. Dasar Wandra Dorakati Inung. Udit, bangsat mana bangsat? Bangsat mana bangsat? Nah, sedep bangsat. Dieu. Nai mabet kareuwas keur gena-gena sare teh. Lain ngareuwas sia. Kumaha lamun pos aya anu mindahkeun maneh teh? Legung. Bae mah asal sesa we lah. Dulu eta si eta ngobrol kas lain jeung kolot wae. Kapan eta teh mata pencaharian maneh dulu? Maneh rek gawe naon lamun ieu? Pos eueuh. Heueuh nya mak. Pan ieu teh kantor dek hiji-hijina. Heeh, cek mah ge. Bae lah kitu mah. Sing balik digawe teh. Ulah saukur ngakanan duit gaji buta we sia. Pegung maneh. Dasar hancit. Waduh. Si emak sahan makan gaji buta. Sareun teh ini. Wow, aya embel gara Rizky ya, Bos. Hai, Neng. Bade kamarana. Iya di sarwana. Kek. Sarwana naon, Neng? Tos man, ulah makan wae. Nanya urang eueuh lah yuk. Kek. Dek kamarana tuh. Kudu puguh ieu teh. Kudu puguh naon ai akang?
nya kudu puguh atuh. Moal mungkin neng ngomong kitu lamun eueuh sebabna. Ah, atos ah, hayu mah haus yang eut. Bos mah jadi baralik tingali. Bos. Heeh, ngarewaskeun boros ya teh. Nah, kedon malah hoki itu. Ayo. Ayo. Ding. Awe nu kamari teh kumaha saratanana can? Acan atuh bos, sabar bos. Orang sabar mah disayang Tuhan. Si lain mah bisa we ngejawab teh. Sia. Samang kalukres si goblok teh. Oyo. Bongkorong tuh kalesot ya. Tapi kak cohaki ya. Tarang mama teu nanaon untung mangel bu baheula. Si wawalak teh. Hei! Non maksud sia. Waduh, Awas ya. Ding, bahaya Ding. Ajar. Maka jeung ni mau tarang aing sagala rupa. Dalo. Waduh. Sia maneh. Ma anu kain ieu teh. Teh sengaja mah. Serang satu aja sia. Tibul pain. Awas ya. Seneng geus pamecetankeun mah ya. Tak eta lebahnya tak eta. Alah. Nah, kunaon atuh ari emak make jeung lulumpatan sagala. Kos siga budak murah wae. Heuh nyata seneng, mah teh kesel. Mak di baledog tarang teu ngabalentrang kieu. Si mawalak si kurang ajar teh si otohon, si jame mangkluk saha eta teh, si koplok teh tah. Nya entos atuh emak, matong sarwana, pan emak teh tos sepuh. Aya. Ngahina teh ka kolot teh. Kawas lain ka kolot wae. Mama tong boro-boro nih kitu. Lari emak ayeuna aya 60 kilo per jam. Wanian kaneh. Dalo. Geuning buktina eta teu kaudag ku emak. Alah. Neng, mama ngelehan we ku kitu nama. Sarwana teh gelo. Dalamun dinyakeun mama teh bisa hibar, bisa ngapung. Lah, geus, tong loba omong. Anggur mak pangbalikeun. Obat ka warung gelisna. Omat ieu mah meh rada tibra sare ke. Nya. Omat di jalanna sing hati-hati. Loba jelema teu balik. Pantaran neng komo kieu, ka mah oge masih kada di kareureuyeuh teh si walak teh. Omat da. Cika teu pangbalikeun obat. Teu bae mah kumaha gelis. Sok. Mun atuh emak, Tapi angkat heula nya. sok hati-hati. Wah, calon pamajikan dewek ya. Saha Kang calon pamajikan teh? Nya keneng atuh banyak dekat sadeuy alai selain keneng mah. Ah, si Akang mah sok kacau wae nyarios teh. Hayu ah, mangga Kang.